Alhamdulillah ya Allah, rezeki mati mana we aya nu mere Pak RT teh ini bager banget keur ganteng teh. Irahnya aing boga kabogo. Pan urang geus rumah tangga, pira aku udah boga ka Pak RT. Oh, gitu we. Bella. Siap teh ayo nama tuh kangen si Ahmad teh. Gitu we. Siap teh yeup. Astagfirullahaladzim yeup. Bella fitnah dengekeun heula. Aing nya. Sia salaki usaha teh yeum lain mah didoakeun malah hahehe di dieu ngalayan salaki batur. Lain Bella ieu Pak RT mere bansos Pak RT. Bansos piraku 50.000 tepugu-pugu RT mere duit. Mere bansos jeung si Wardah. Sia mah make tim. Ulah sok salah paham heula. Sia mah make tim teh pake penghalang dosa sia doang. Soal penghalang dosa Ya dengekeun nya aing mah ngabejan ka sia yeum. Ulah sok kitu ka salaki teh bisi dol kakak sia. Ieu mah mere jeung si Wardah. Ayeuna moal pati-pati RT muin mere duit ka sia ah. Yang anu bar nyeri panon. Mani geus barasi ki angger wae panon teh geus samingguan ieu berarti. Tah. Cuman salep, ai salep teh sok rada lengket teh ya. Abae asugan nampu ah. Bu Haji. Nu gelis. Baju Ari mana lalaunan nah diuk teh ukuran nu diuk teh lagi gendut. Bu Haji eta bolorna kunaon em? Nyaman sedang tidak baik-baik saja, Mel. Kunaon sih? Nyeri metong. Mel. Make atuh Bu Haji peureuh. Peureuh naon? Kiremak Bu Haji. Naon kiremak Mel? Aduh kiremak dipeureukkeun Bu Haji. Rupa-rupa wae kok sumaha daun na karek kadenge. Warna beureum em. Alakeun atuh Mel. Tinta adogan eka keur pusing Bu Haji eka teu boga dutrek. Lengo gitu boga dutrek wae. Boga duit itu sih. Wah Mel, geus kalaluar duit naga satas panen ge loba deui nu nginjem. Bu Haji ngajual ieu tuh. Baraha eta? Kajen Bu Haji 100.000, buru atuh Bu Haji. Embung 100.000 mah. Bogana berapa Bu Haji? 20.000. Gusti Bu Haji ulah kitu. 20.000 enggeus ya. Tinta adegan ke ambung meni dimurmankeun 50 atuh Bu Haji. Embung aya nage 20.000 ya. Bu Dinda atuh. Sakeur meuli kejo. Mani balangsak banget meuli kejo kudu ngajual. Kan di dia ngontrak Bu Haji. Mana sih mal duit? Eta tapi kartu-kartuna ini Bu Haji mah lain ATM kartu kesehatan malulu. Ya ini rumah saja di jelema sok gering wae. Bu Haji bonus jeung wadahna nya Bu Haji. Paranti merebea samea. Yo, sia teh kitu we sia ngalayanan RT nya sia salaki sia mantap usaha. Sia ngalayanan RT bela fitnah ke pajekeun heueus sia. Aing mah lain fitnah, nempok ku mata aing mah lain cek fitnah cek aing sorangan sia. Sia mah bisa wae dasar tukang gosip. Nya nu urusanna jeung aing, ke pajekeun mah heueuh deui RT muing selingkuh jeung aing. Eta sia naon maksudna eta sia? Maksudna naon? RT muing geuningan mereka duit ka sia. Moal pati-pati jelema manehna mah rek mere bansos cenah jeung si Wardah. Bansos mah yo baheula aing ge nya. Yo, sia sekongkol nya jeung indung sia nya ayeuna ditawae si Ahmad usaha teh nya mah sia di dieu doang. Naon ka indung aing dibabawa sia mah. Fitnah banget. Amit kan we ku aing bejakeun sia lamun salakina balik. Ayeuna salakina usaha. Tur masa. Capek. Tur masa. Bol. Sia gelo nya sia pikiranana sia mah salaki usaha mantong jauh-jauh sia di dieu ngalayanan salaki batu. Kumaha cek sia we ah. Kumaha cek sia. Ya ieu dengekeun nya awas sia lamun heueuh cenah sia aya hubungan eta jeung RT muing ku aing teh pokon moal henteu rame sajabat ieu. Nya seuk teuing dasar mah biang gosip. Nya lain biang gosip aing mah katempo makana ulah jorok sia teh, ulah ketemu di kebon aweul. Teu bela ulah sok mitah we aing. Nya lain fitnah aing mah katempo ku mata aing, nya aing mah lamun teu fitnah mah aing mah moal ngomong ka sia langsung. Nya batur RT muing mere duit geuning si Wardah jeung mah Odah duaan. Jelema moal pati-pati mere duit lamun aya hubungan mah. Kumaha cek sia we ah. Dengekeun nya awas ka bejakeun sia ka Maodah. Bejakeun ka Maodah tah sia ulah sarwana sia jeung si Maodah. Aing ge nya si Ahmad teh usaha we. Ulah sok mamawa Maodah teh nyaho naon. Pugu indung sia jeung jedugna. Aing ge nya sia teh abe bebas ngalahin RT muing teh asup ka dieu. Ya teh asup ka dieu tah. Masya Allah sia ditiung oge jeung naon ayeuna ngabobodo we salaki. Ya tiung teh ulah dipake ngahalangan burukna sia. Menina man bat si Bella mah ke pajakeun mah heueuh deui ge. Eta nyaho ti mana sih nya? Aya we infona Bu Haji thank you nya. Dutrekna
Bu Haji Eke itu dahar sih Bu Haji satangarian kamari. Amel nya karunya teh mendingan kuli itu kuli ngepel di Bu Haji. Cinta adegan Bu Haji kalau ngon Eke jadi kasar. Jelema kebluka mah manggi daharnya pantes kok situ. Eke kan di dia ngontrak Bu Haji teu boga saudara. Ya makana kudu hampang leungeun hampang bujur ya. Kayak ngagelepok wae jelema atuh Bu Haji. Kudu hampang birit. Emberan. Tapi kan birit Eke mah berat. Da Eke mah seksi. Eta awak bikin ngagedean wae coba kedengeng udak Bu Haji. Ih, tinta Eke mah hayang langsing. Bu Haji mah awakna kostrek. Ya kudu ge maneh ge sarua eta ngagedean wae. Bu Haji Eke rek meuli ieu meuli goreng sangu we. Goreng sangu lain meuli beas jeung deungeunna. Kan eueuh gas Bu Haji tibang dutrek sakieu mah. Astagfirullahaladzim, Amel. Neangan eta sulu. Sulu zaman sekarang aya sulu Bu Haji. Anya ieu mah teu boga mah naonna penting Tinta adegan dahar. ge Eke mah apa meuli naspatnya Bu Haji. Kumaha sih ieu nya? Aing mah kok si Bella bisa nyahoun ya aing dibere duit ku RT. Mau udah ka mana sih mau udah? Kayak lamun sampai bebeja kasih Ahmad kumaha pasti aing diomelan gerage meni diomelan langsung diceraikeun. Kumaha sih? Mudah-mudahan we si Ahmad teh percayaan ka duluna kan duluna kos kitu. Gusti teu duit sasakieu rek ka warung mah himulnya. Hayang cumi, hayang teri segala. Mana-mana is. Aing rek balanja. Aing kesel banget eta. Kunaon sih sia? Ayeuna si Monyong, si Monyong, nyaho teh si Monyong. Siem. Si Iem kunaon si Iem? Eta salaki usaha manto kaluar ka kota teh nyaho maena manehna ngalayanan RT Muin. Apanya RT Muin teh boga pamajikanana nya sarua deh pamajikanna ge Monyong. Sia caksa si eta. Gugu aing nempo dibere duit 50 ku RT Muin. Nginjem meureun bela sia mah. Nginjem ye jelema mah moal pati-pati is bere duit ayeuna komode nginjem-nginjem moal aya nu matak nu mere nu aya di lelewean. Cuman murah banget emang 50 lamun heueuh teh mah. Sia kos teh nyawe si Iem kitu ge uyuhan aya nu daekeun. Aing mah kesel banget. Ayeuna bejakeun ku sia kumaha dah. Ulah henteu tah bejakeun kabeh ka unggal jelema. Ya kudu dibejakeun ieu mah kumaha dah nya. Mending geulis mah nya ayeuna manehna pinter banget salakina usaha teh nyaho mah manehna ngasup-ngasupkeun salaki batur. Bejakeun ka salakina. Bejakeun ku aing kasih Ahmad buang teu dibejakeun. Aya nomor HP-na lain. Da moal ku HP aing mah teu boga HP langsung ngomong aing mah soalna aing nempo ku mata aing is aing mah lain fitnah lain euceul. Berarti mah kos kitu wae nya. Tempo apal sia geus kawin 7 kali. Butuh duit meureun bela sia teh. Ya butuh duitnya butuh gagang manehna mah. Sok teu nyaho wae. Gagang sapu we poin. Geus ayeuna mah aing nek ngomongkeun aing ka unggal jelema aing teu geunaheun dulu aing di kitu-kitu. Tapi belum tentu heueuh bela sia teh belum sing jadi fitnah. Yo ayeuna manehna kawin nya geus genep kali ka 7 kali jeung si Ahmad dibawahkeun sabage 5 juta oge. Jaba boga anak pan ayeuna masih Iem teh. Jelema edan mah iis moal mikir tadinya ye apal ayeuna teh manehna teh nya kawin genep kali mana salakina emang bener henteu. Ayeuna jeung si Ahmad daek usaha ka mana-mana cuma dimanfaatkeun ku Maudah jeung ku si Iem. Sakitu mah si Ahmad bener cak urang. Bener manehna we nu loba lagama jeung lege. Kolot beki teu bener teh si Iem mah. Begitu mah matak ieu iis lamun teh si Ahmad ngawin moal aku nepikeun ka boro kuluna oge. Ya heueuh emang si Ahmad we keur kapereungpeunan meureun nya. Cek manehna mah cenah geulis nya. Eta pada ku sia uyuhan si Ahmad daekeun eta sepeda we. Cek saha nyebut geulis? Ieu dengikeun ieu. Eta teh mah odah teh ngubaran we si Ahmad supaya daekeun ka si Iem. Oh kitu. Sia mah teu nyaho sih. Nya teh pada ku sia ayeuna mata sia anu normal. Menyamonyong kitu nya hideung. Aing gitu aing mun jadi lalaki teh bogo. Bejakeun ku sia ka unggal jelema bejakeun tu ka Maudah ulah henteu tuh. Geus bejakeun ka unggal jelema aing asa teu geunah dulu aing kitu-kitu. Wae sia bisingan. Keun be aing mah kakesel aing. Bejakeun sia ka ditu ka Maudah. Kitu nya. Kudu dibejakeun ka Bu Haji ye. Jadi gosip deui Bu Haji Udinda Eke capung Panasonic Anjung Eke lapar arek meuli dengan sangu jeung sangu Bu Haji. Ulah meuli naspad dah beak. Ujung meuli cai-cai acan. Ya Udinda meuli naon atuh penting perut Eke kenyang. Udinda Bu Haji dadah. Dadah. Kira-kira hanya kal duit nah Amel tiba heula taranya kal duit weh. Tapi ieu ngomong-ngomong ngajual naon sih? Astagfirullah teu ditinggalian heula.
Ya Allah, baju budak leutik ke jeung saha ieu? Oh, jeung anak si eta, jeung anak si non, anak si Iem, jeung si Wardah. Astagfirullah. Amel piraku aing make kos ieu jelema ditiung wae, astagfirullah. Jeung saha nya? Oh, jeung si Bella kajen lah, mereka si Bella sok make baju seksi dah. Ampun, rupa-rupa wae si Amel. Baju kos ieu dijualan. Tapi ieu ti mana bajuna nya? Boga baju kos sararieu coba. Buah-buahan nyopet di sampayan. Geus beuki jajan ayeuna mah Neng nya. Geus beuki jajan. Meni olok ncis emak untung aya sesa kamari. Naon? Tong jajan we nah Neng. Sekalian dibawa ka warung menikuatan hayang nu mahal jajan ieu jajan itu. Geus dibere ciki we nya. Dibere ciki. Geus gede ieu kituna oge. Geus gede ieu kituna ge nya. Dibere ciki ku emak. Tiisnya Neng di dieu nya Neng nya. Nikuat tiis kieu geus di dieu we nya. Nya. Ulina di dieu we nya nya. Neng teh di imah wae bete mah emak cenah. Ngaringkuk we jeung ngaringkuk Neng ge hayang ulin mah ambung di imah wae. Nya Neng nya. Nikuat sing hiliwir kieu Neng. Tapi bau tai kieu Neng nya. Sing hiliwir lagi bau tai di kebon. Tai Neng lain sih. Tai. Nah, Neng loba buluan mah. Loba buluan mah nya. Iya mah ini teh. Ini teh loba buluan cenah. Amit-amit. Mah teh lalaki apa wewe sih? Badat. Amit-amit mending gulis mah ngalayan RT muin cek mahna mah cenah gulis pisan salaki usaha manehna di dieu ngalayan salaki batur. Heuh nya emang nage jelema goreng mah kitu tah. Laguna we doang sabakul. Kemonyong teh mit-amit teuing. Ampun ah. Ahmad. Ya. Balik. Heeh. Ahmad. Naon? Mana ulah ngambek. Naon sih? Ye, geus ayeuna mah aing ngabejaan sia ulah usaha wae, geus ulah usaha wae jauh lah aing mah ngabejaan. Ayeuna sia usaha wae duit dikasahakeun. Ya kasieun kunaon. Ulah diberekeun kabeh geus ayeuna mah urang ngabejaan ka maneh nya. Kitu ge eta mah maneh nek percaya nek henteu ka urang sabodo teuing eta mah urang ngomong ge henteu ngada-ngada nya. Si Iem teh geuningan diberewewen wae duit ku RT muin. Piraku. Aing mah lecek aing oge nempo ku mata aing geus. Ayeuna mah sia geus ulah capek usaha jauh-jauh geus. Pamajikan sia teh keur gede lagana teh keur monyong keur hideung teh. Gede banget laguna. Aing gawe capek-capek geus boga hasil mah eta. Geus ayeuna mah tong nemen-nemen teh kituna ge sia mah kumaha oda ge dimanfaatkeun jeung si Iem. Geus keun wae si Iem mah teh bogoh ieu ka sia aing ge nyaho. Si Iem mah cuma manfaatkeun tanaga sia doang geus ayeuna mah balik ku sia tanyakeun ka ditu. Oh tuh lah uang tanyakeun lah. Pamajikan sia tah. Mending golis mah gede banget laguna. Amit-amit ah. Ya Neng ya. Geus tong jajan we nya. Geus saep dan cisna oge. Neng teu dibekelat. Ya. Ele mah keur ngasuh. Neng Iis nya keur ngasuh. Ya atuh mah ngasuh mah anu di sawah wae. Mumpung geus beak panen oge. Geus dibere ciki mah. Bere naon geus jebrok ieu. Nya mah nya. Teh ka mana? Rek ka mana? Tadi nama ke warung. Heeh. Tapi eueuh nu rek dibeuli teh. Oh. Mak. Kunaon? Si Iem. Kunaon sih Iem? Itu mah terjadi ah. Ye, sia mah ngomong teh. Salah nyawa poho deui ngomong naon. Kunaon sih Iem? Poho rek ngomong naon badan urang teh. Ieu meni geulis mah jadi si Iem. Nya dong. Incu emak teh ya. Apa jiga emak? Ciga emak saeutik. Bapana we itu handeluk. Cigana si Iem geuleuheun ka bapana. Bogoh mah. Bogoh. Heeh. Ini montok ieu mah ni resep. Kieu we ayeuna mah. Boga deuna mah. Embung. Embung da eueuh pasanganana. Satu nyamanya. Ayo. Ayo. Ini uih nya. Uih jeung mah nya ayo ah. Sore ah nya. Aduh, ieu kumaha sih si Bella apaleun. Urang dibere duit ku RT. Mau oda ka mana sih mau oda? Sieun we kata si Bella bebeja ka si Amat. Kunaon ieu?
Mak, Kunaon? si Bella tadi Kak Ima ngelabrak. Ngalabrak arek naon sih? Cenah majar teh cenah. Sia dibere duit cenah ku Pak RT muing cenah aing nempo cenah. Nempo di mana? Nya nempoan meureun emak kumaha sih emak kumaha lamun cenah teh bebeja. Rumah tangga urang hancur kelar. Nempoona di mana ari sia? Ya tuh udah main ngomong gitu, Mak. Itu teh hidang. Batur ge moal pati-pati ngomong kitu atuh ari teu nempoeun mah. Mayo kumaha sih, Mak? Heuh, nempoeun di mana? Nempoan cenah keur urang dibere duit ku Pak RT. Kerira Pak RT ka dieu. Tadi. Ka dieu datang ka imah. Terus kayaknya ku si Bella. Nya pantesan cek aing ge ulah sembarangan ngampian jelema goblok. Ya kan lumayan, Mak. Lumayan 50.000 oge. Aing nu eren eta lamun geus kanyon ku si Bella geus gempar. Lembur ieu. Ku aing semurugul pisan. Lumayan kumaha sih, Mak? Ngalah ngomelan lain mamang menangkeun ka anak, ngalah mamang menangkeun batur kumaha sih. Masya Allah, balik capek, angin ngahiliwir. Manitiis, Masya Allah. Bu Haji. Naon? Assalamualaikum. Iya nya, ngaruruwas wae. Bu Haji kenal nih dia nyantai wae. Aing keur sih sekarang balik, tas nagihan, ya angin mending ngahiliwir kieu. Eta kunaon sih di kacamata malulu, can cager-cager. Uing teh sedih. Sedih kunaon di wae. Nagihan teh menang-menang duit. Bu Haji. Ya, Naon? ada yang itu gosip. Sama ngagosip wae, Oh. jadi ratu gosip sia. Dipikir Sia kaserapan si Bella masalah. diambil alih mereka ke orangnya. Boloin doraka si Ais. Ih, tapi serius Bu Haji nggak ada yang itu si gosipnya. Henteu, naon Si sih? Iem can lagi ngampikeun lalaki. Anu balik. Bu Haji cek si Bella. Ya peda kamari salaki natas diusir teh amun asa maneh jadi randa meureun ieu sugan. Cenah RT apa naonnya? Geuning RT beukeun ka si Iemnya. Lumayan meureun. Ai ka eta mah kan kudu mahal. Tunangan nu rada balegnya urang contohna kieu. Sia da kitu. Nya daek asal loba duitna Bu Haji teh. Nya heuh eta loba duit apa ku duitna eueuh mentak milih si Iem soten. Urang teh tadi nama bebeja ka Ma Odahnya. Tadi panggil jeung Ma Odah keur ngasuh. Tapi orang tua nih Bu Haji bising gosip. Terus tong loba omong ieu aku ngomong ka baturan nya geus cukup ka aing nya. Deui infona ieu ti si Bella Bu Haji. Wah, Nyaho sorangan si Bella mah pan. anu sorangan eta mah geuleuh cece wae dileuwih-leuwihkeun we teh naon oge nya. Geuleuh cucu we. Tapi bener itu si Bu Haji. Sia mah hanya waktu yang akan menjawab. Alhamdulillah rezeki mak aya we. Mak. Susu sini nggak kena tuh, Mak. Mak. Kue sini nggak kena tuh. Mun orang mali mumpung ada rezeki, Mak. Alhamdulillah rezeki mati mana we. Aya nomor duit lumayan kan. Yo, Ahmad, bener tuh kamari cek si Bella. si Bella ngomong naon? Kamari teh si ngampian laki. Ya Allah, eta mah modus bohong. Ulah sok ngadengi omongan si Bella. Percaya ka si Bella apa percaya ka urang, ha? Udah aing ya wae. Aing gawe capek-capek di mana-mana. Aya wae ngadengi omongan dulur mah aja dulur maneh teh benar. Boga hutang 50.000 oge kudu dibayar. Ayeuna rek mitnah, ameh rumah tangga urang jeung maneh hancur. Nya geus ari maneh percaya ka si Bella mah balik ka ditu. Ka si Bella ulah balik ka imah urang. Ya wae. Capek-capek di mana-mana. Adanya omongan tapi geuna. Tapi bener apa henteu sih nya? Aing kamari sita usaha. Aing balik usaha ulah dikieu-kieukeun. Awasi ku aing lamun bener. Mak, si Ahmad balik. Balik. Si Ahmad ngamuk, Mak. Terus kumaha? Pajakeun teh cenah cek si Bella urang pajakeun ngampi-ngampikeun lalaki manehna teh.
Terus apa lu mah si Bella? Itu nyaho kumaha. Eta geus geus balik budak teh usaha. Iya, tapi cenah mawa duit, babawaan. Masih mah. Cicing, kayak kumaha urang. Kumaha sih, mah? Cicing. Ada di luar aja. Cicing. Saya tuh Kumaha sih aing mah. Mak. Terus uwe, Heeh, Mak. kunaon si Jang? Kunaon? Eta bener tuh sih, Mak. Ngecek si Bella teh sieum. Ya, dengekeun. Ulah ngadenge omongan ti batur. Ngomong naon we si Bella? Ya eta cenah sieum ngampiana laki. Henteu. Eta mah gosip. Apal sorangan sungguh teh si Bella. Uing balik capek-capek, Pak. Mage apal. Amat teh balik capek, geus digawe, usahakeun saker anak pamajikan. Ayeuna ngadenge gosip pos kieu ulah didenge. Ya sih. Percayana kasih iem, ulah ka batur. Percaya ka ma ongkoh. Heeh, Mak. Geus ayeuna mah raragem. Ya, Heeh. Tapi si Neng aya kan? aya si Neng aya keur bobo. Eta geuning amat geus uih usahana. Ya geus beak sih, Mak. Pagaweanna ge di ditu ge. Alhamdulillah atunya hampura emaknya sok ngajurung-jurung wae digawe. Mentak ujang sing ieu, sing jujur ka pamajikan kudu bro-broan. Ulah disumput-sumputkeun wae, lamun gaji sakieu, berekeun kabeh sakieu. Nya, Heeh, Mak. lamun hayang minta rokok, hayang jajan tinggal minta kasih ieu. Hayu geus mah kajur hayu. Siling Mak. hampura hayu. Ya kumaha sih lamun sampai si Ahmad teh percayaeun ka urang. Begitu masih Bella. Si Bella si biang gosip. Ya, Naon mana? urang minta maafnya. Masa itu sengaja ngomongan batur. Oh, urang bisa salah paham ka maneh. Yo, batur minta maaf, terus dimaas bengas wae nah, ieu. Yang lain emak. Kayak gitu deui percaya ka batur. Sok gak ada dari salaki minta hampura sok digalakan wae. Aduh teh balik teh. Mawa. Tah ieu ieu sebagai tanda maaf urang ka maneh ya. Mentak deui mah entong sok ngadenge omongan batur, komo omongan anu teh jelas beusingna teh rumah tangga kita teh berantakan. Heeh, maaf urang ge. Fokus ke rumah tangga, fokus ke Ari usaha. hayang bener mah rumah tangga jeung urang ari teh hayang bener mah nya geus mah itu ngadengikeun. Entong ngadengikeun urang geus mangkat ka ditu. Ayeuna sia oge iem dengekeun ieu nya. Kudunya ka salaki, ulah Nya, dicarekanan Mak. wae. Sanu nyarekan we laki sih ari mah duit mah da nyaah banget. Mari sih ujug-ujug hayu ngusir si Ahmad. Sina usaha pan iya buktina mawa duit. Alhamdulillah geuningan eta. Oh. Da salaki ge ari daek usaha mah pasti bebeunangan wae. Ya, emak. Ira si barangkat deuna. Engke mangke aya panggilan deui da. Geus lah cek urang mah mantuan mah odah ngasag we, Ya. barangkat di barangkat. Ya ari ngasag mah sausumna iem. Heeh, moal unggal eta da. Ya, Nyari barangkat nyansik. Ya, urang geus. ada di dieu Ya. baik saja. Dengekeun mah rek uihnya. Heeh, Mak. Dengekeun tah omongan emak. Heeh, Mak. Nya, ulah sok ngadengekeun omongan ti batur, fokus ka rumah tangga, Heeh. fokus ka usaha. Heeh. Iya, kade sia ulah nyarekan we si Ahmad. Wah, emang urang nu burung nyari kanan teh bagah pugu ah. Geus boga duit ieu ayeuna mah tah. Cair meureun. Ya cair lah. Nya aya meureun saker mak. Awah kayak mah kade dewe Kok? aya di saker melibat nyamuk. Oh, geus itu si Wardah keur sarinya kade. Heeh, Mak. Ulah pasareawan nah sia teh gerang buta tangga goblok. Ada di jalan make sendal sisirangan deui. Nuhun nya. Kali awet-awet tah. Jeung beli susu ongkos si Neng. Kira mandi apa itu? Tuh urang mandi heula. Mandi sing bersihnya. Dasar laki rada oon, percaya wae. Aduh lumayan, punya duit. Aduh. Amit-amit. Yo Satu dengekeun kang nya. fitnah. Awas lamun salaki sia balik ku aing tempok. Seteuing, Amit-amit aing. Capek-capek di mana-mana. Usaha capek di mana-mana ngadengi omongan teu piginaheun kitu. Ngadengi omongan teu piginaheun.
Adenge omongan tapi naon. Adenge omongan tapi naon. Ya. Adenge omongan tapi naon. Aing boro mah bawa geus bawa hasil-hasilan cenah. Ngadenge omongan tapi Aku. Oh nyalain piraku aing mah nempo ku mata aing jelas aing mah mau omong-omongna. Aing gawe capek-capek. Oh nya heuh Bebenangan. Siapa? Lagi wae.